Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna alhamdulillah dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka siluman. Ayeuna bagian anu ka 2 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipang-sharekeun atanapi dipang-bagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja kasiluman bagian anu ka 2na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzal uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, harita Jang Ardan kacida kagetna dumeh dirina kiwari geus aya deui di hareupeun tutunggul makam karamat. Tapi najan kitu Jang Ardan ngahaja teu langsung balik kusabab waktu masih poe keneh. Jadi kapaksa Jang Ardan sare heula demi nungguan beurang datang. Caturkeun poe isukna kira-kira jam 6. Jang Ardan hudang laju indit ninggalkeun tempat pamujaanana. Ngagedig norobos rembetna reumak di antara hieumna tatangkalan. Lengkah sukuna bangun anu sumanget najan kulit karasana baal dumeh kabulan ku kandelna halimun. Dirina teu paduli kulantaran nasibna sakedeung deui bakal robah 180 derajat kitu ceuk pamikiranana. Aya kana satengah jamna Jang Ardan leumpang. Kiwari manehna geus kaluar ti jero leuweung Giri Manuk. Lengkah sukuna ngarandag palebah motor bututna anu wanci kamari ditunda di kebon kopi. Nu saterusna Jang Ardan nyelah motorna anu teu patililah kadenge suara motor ngaberek-bek. Sanggeus hirup mah teu loba catur deui
Jang Ardan terus lempang ngalajukeun motorna ngageleyeung mapai jalan satapak. Sapapanjang jalan Jang Ardan ngalamun ngabayangkeun mun engke dina waktuna dirina geus jadi jalema beunghar. Tangtuna sagala kahayang jeung nu salila ieu ngan ukur jadi hayalan pasti bakal kacumponan. Kajaba ti eta dirina bakal dihargaan ku tatangga boh ku nu liana kulantaran lobana dunya barana. Tapi hanja akal lamunan Jang Ardan jadi ngadadak surem waktu ingat kaneng lira anu keukeuh moal bisa kapimilik kusabab pantangan. Jang Ardan lamun ras ingat kadinya semu ngarahuh napasna karasa berat katambah-tambah kurasa kaget. Dume di hareupeunana ujug-ujug aya aki-aki bongkok anu make iteu kruyung. Bajuna nu geus sarweh katempo nembongkeun kulit peotna sedangkeun buukna anu bodas acak-acakan. Atuh daek teu daek Jang Ardan ngadadak narik pedal rem motorna nu sapada harita remna jadi ngonci cekit. Akibatna Jang Ardan jadi 7 ralit labuh nangkuban sedangkeun motorna ngagerung nyang saya dina solokan. Jang Ardan gentak udang sedangkeun amarahna ngadadak muntab-muntab. Dumeh asa dicilakakeun meureun ku kalakuan aki-aki nu teu kanyahoan ti mana holna ujug-ujug ngahalangan jalan. Meh ampir-ampiran Jang Ardan rek nyentak tapi niatna teu kebat kusabab dirina ngadak ingat kapapatah Prabu Singkil. Jang Ardan jadi ngarengkog bari ngagarendeng. Buah-buah ieu jalmana anu diamanatkeun ku Sang Prabu teh. Sabot keur kitu si Aki katempo ngaliuk. Pas ngaliuk na ari breh teh harita Jang Ardan kacida kagetna kusabab geuning si Aki teh saurang kusir kareta anu penting tadi mawa dirina ka alam siluman teh. Sapada harita Jang Ardan jadi gugup tapi anu saterusna mah ngawanikeun maneh tumanya. Hapunten Ki bilih sim kuring lepat pami Aki teh nu wengi tadinya nak abdi ka karaton teh sanes Ki. Bener bizanja ayeuna agi ngaja megatan jalan dumazar kana parenta ti Kanjeng Prabu Singgil. Tembal si Aki ku sora nu datar teu jiga peuting nu katampo nakasan. Oh hapunten atuh Ki bilih tadi bari katabrak da salasna mah teu katinggal ku abdi teh aya Aki Ki. Nya deuna naon Jang ongko date kukumaha ieu kuring mah. Kajaba eta Aki mangahaja sangkan ujang eureun daya nu kudu dibikeun ieu teh Jang. Jawab si Aki bari musiwel ngaluarkeun hiji bungkusan tina lawon bodas sagede dampal leungeun. Nu saterusna mah disodorkeun ka Jang Ardan bari ngomong deui. Ieu Jang jimat pamahanan ti Kanjeng Prabu Singgil kaderawatan sing tarapti cekel cing bener teundeun hadapeun dagangan mun ujang ngarek dagang jeung saumpamana dina poe nu kahiji aya jalema nu pangheulana meuli tapi duitna pulanganeun omat ulah dipulangan ku duit tapi pulanganana ku hayam jago anu gede. Terus dina poe kadua mun aya jalema deui anu rek meuli atawa jig aya jalema anu jiga poe kamarina rek meuli dagangan omat
pulangan ku hayam bikang anu anakan. Satuluina lamun poe isukna deui dina poe anu katiluna bakal aya jalma deui nu sarua keneh jeung poe nu kadua jeung anu kahiji bakal meuli dagangan ujang. Sing inget eta nu meuli pulanganana ulah ku duit, tapi kudu dipulangan ku hayam anu geureus sasapian. Kumaha karti teh Jang? Ceuk si Aki ngomongna rada panjang lebar bari mamatahan Jang Ardan. Muhun kartos pisan Ki, cek Jang Ardan. Nembalanana bari nampanan bungkusan lawon bodas. Sanggeus kitu mah Jang Ardan nganuhunkeun kana sagala kahadean si Aki jeung Kanjeng Prabu Singkil. Ngan hanjakal waktu dirina rek nyolongkrong ngasongkeun leungeun. Geuning tetela si Aki teh kaburu manten ngaleungit duka ka manalasna. Sajongjongan Jang Ardan ngan ukur hulang-hulang bari mulak malik bungkusan bodas jimat pamahanan siluman. Sedangkeun nu sabenerna dirina can pati ngarti kana papatah si Aki kusir tadi. Hatena galecok ku rupa-rupa pertanyaan. Asaku aneh ari nu meuli di pulanganana kudu ku hayam. Nah naon maksudna? Tapi keun we mending diturutkeun. Da mana kitu oge pasti aya maksud di satokangeunana meureun. Lieur di pikiran mah. Nu saterusna Jang Ardan teu loba pamikiran deui. Kulantaran waktu beuki beurang. Sanggeus ngahudangkeun deui motorna tina solokan. Eta motor terus dihirupan. Untung motorna teu kakeum ku cai, jadi teu ngalaman pae. Sanggeus motor dihirupan Jang Ardan ngeureuyeuh deui mapai jalan nu hanjat ka jalan gede. Sanggeus hanjat ka jalan gede, tidinya mengkol ka katuhu liwat deui tanjakan Garunggang. Najan semu humandeuar tapi dalah dikumaha deueuh jalan sejen anu berasna ka lembur Cipaganti, lemburna Jang Ardan. Jadi daek teu daek Jang Ardan kudu daek ngaliwatan heula tanjakan Garunggang anu aya di lembur Sukamana. Motor bututna Jang Ardan harita leumpangna ayeuna mah rada nyemprung kulantaran ngaliwatan jalan ampah anu aspalna lumayan alus. Teu karasa lembur Sukamana geus kaliwatan. Kiwari Jang Ardan geus nepi ka lemburna sorangan, lembur Cipaganti anu aya di wewengkon perkebunan karet. Imah Jang Ardan harita kaianana memang pikahariwangeun. Keur mah masih keneh panggung, kaianana estu pikawatirkeun. Kusabab sakabeh bilik jeung suhunanana geus rareot. Malah mah papan anu dipake talupuhna oge geus loba nu copong di daharan kurinyu. Kajaba teh eta bakal leuwih getir deui kaianana mun seug keur usum hujan. Kusabab cai meh hampir kabeh asup ka jero imah akibat ku kenteng jeung layeusna geus barobo. Basa panon poe geus manceran. Sora bedug lohor patembalan bareng pisan jeung datangna Jang Ardan nepi ka hareupeun imahna anu geus doyong. Jiga biasana motor harita disarandekeun kana tihang awi nu aya di emperan. Da maklum eueuh standaran motorna teh. Nu saterusna mah Jang Ardan kakatrok kana panto bari gegerewan ka indungna. Ma, buka panto ma. Ieu uing balik ma. Teu pati lila kadenge sora lengkah suku anu nincakan talupuh ti jero imah.
barang jeung ngaraketna panto anu muka bray. Panto ngagebrai. Sanggeus panto ngagebrai muka, di pelebah lawang panto katempo nangtung saurang awewe umur kira-kira 60 tahunan. Make baju gamis tatambalan. Sedangkan buukna dijepit katukangkeun. Paroman beungeutna geus peot balas kapoe ku panasna panon poe. Mun pamarang-marang aya buburuhaneun ka sawah batur. Ardan, natas di mana atuh? Maneh teh mamah jeung bapa meni barinjan peda hampir 2 poe eueuh bejana. Komo bapa maneh mah meni geus ngurilingan lembur nanyakeun ka unggal jalma. Tapi weleh eueuh nu nyahueun maneh aya di mana? Tas di mana Ardan? Cek eta awewe nu tayalian indungna Jang Ardan anu ngaran Bimursi. Biasa we mah tas neangan piusaheun. Susugunan we aya nu daekeun mawa kuring ka kota. Lah, kapan bingung mak di lembur wae mah. Sakalieun hayang meuli sabun mandi oge teu boga duitna, hese neangan piusaheun mah di lembur mah. Jang Ardan nembalan bari semuru mahu. Kawas nu heueuh tas neangan buburuhaneun ka kota. Ngahaja dirina teu ngabejakeun kajadian nu sabenerna. Dedeuh teuing karunya anak emak nepi ka kitu nanya. Sok atuh ayeuna mah mending geura ngareureuh we. Tapi kade poho dahar ngan wayahna eueuh deungeun ajang. Hampura we emak jeung bapa can boga duit jeung meuli deungeunna. Dari gestel mah eueuh nu nitah bubur oge nya. Ari geus kolot kieu mah hese handaguan anu nitah bubur oge. Tuh jeung uyah we nya jeung redos cengek dahar aja. Nya teu naon mah. Ari bapa keur ka mana kitu mah? Tembal Jang Ardan bari ngoloyong ka dapur rek nyokot sangu. Da puguh beuteungna geus lapar karasa ku kurubukan. Bapa maneh mah keur ka Juragan Ilham rek nanyakeun paculeun sugan tulus di sawahan anu di Cipelas teh. Ka Juragan Ilham. Harita Jang Ardan jadi ngarandeg palebah hawu. Bari ngagerendeng nyebut ngaran Juragan Ilham, bapana Neng Lira. Awewe pujaan hatena. Tapi sadetik kahareup paroman Jang Ardan jadi robah, ngadadak angkeub nahan amarah. Komo ari ras ingat kana hinaan jeung panyiksana Juragan Ilham ka indung bapana. Ilham, dagoan siap pangwales ti aing. Aing pasti bakal datang nepungan ilain deuleu Ilham. Sambung Jang Ardan ngagerentes na jero hatena bari leungeunna dipaparekeun. Nah, ari bapa gawe naon atuh nyampeurkeun jalma kitu sagarupa mah. Padahal mah neangan dewe kanu sejen pegaweun mah. Da geus karuhan jalma nu kitu patut mah sakitu talengesna. Kuring mah nyeri hate mah sanggeus aya kajadian ti harita oge. Nyeri hate kudu ngaran Juragan Ilham teh mah. Tempas Jang Ardan ka indungna bari nyuk sangu tina boboko. Keun wae Jang. Urang mah kudu ngarumasakeun jalma teu boga. Da ongko sayeuna mah can aya deui buburuhaneun sejen. Nu geus mah geus ulah sok jadi dendam pamali. Da mana kitu oge urang nu salah meureunan ujang. Pungkas Bimursi bari ngaleos kaluar mawa remeh rek marabahayam. Sabot Jang Ardan keur dahar mana Pak Torojol ti panto dapur bari mawa pipiti wadah remeh. Nu saterusna Birumsih diuk dina jojodog gigireun anakna anu keur tonggoe dahar.
Kabeneran pisan pikeun Jang Ardan anu boga niat rek ngomong deui ngeunaan pamaksudanana. Mah, kuring teh aya caritakeun saeutik teh ka mah. Cek Jang Ardan mimitian ngobrol deui. Aya naon Ujang? Ma asara ruas, sok atuh geura caritakeun aya naon ieu? Ulah ruas mah. Da eueuna naon. Ieu mah ngan saukur rek nyaritakeun paniatan. Susuganan kaparengan poe isuk kuring rek ngamimitian usaha di pasar mah. Sakadapan mah Birumsih ngan ukur bisa mencrong kanu jadi anakna. Bangun nu ngarasa heran. Kulantaran boga paniatan rek usaha di pasar sagarupa. Ari pikeun Birumsih anu matak jadi kaheranna mah. Kapan teu boga jang modalna? Da boro-boro jeung ngamodalan usaha di pasar. Anu butuh duit lain saeutik. Cacakan jang sakalieun dahar oge, kadang boga kadang henteu. Malah mah mindeng dirina teu boga beas-beas acan. Nu akhirna dahar oge ngan ukur bisa ngulub sampe. Eta oge menang menta ti adina. Katampo Birumsih ngarahuh bari cari nakdak. Terus netep nu jadi anakna bari pok ngomong semudah-rudah. Deng anak kade ngalamun teh ulah kamalinaan teuing Ujang. Ulah jauh teuing ngalamun teh. Mama lain teu bunga maneh boga paniatan kitu. Tapi pan urang teh teu boga duit Jang. Modalna ti mana? Ti mana teuing urang boga duit jeung modal. Tenang mah, tenang. Da kuring mah lain keur ngalamun, tapi nyata boga paniatan mah. Ngan wayahna we meureun. Jang modalna hayam nu tilu rek diinjem heula ku kuring. Engke ku kuring eta hayam nu tilu digantian mun usaha geus hasil mah. Cek Jang Ardan, nembalanana bari tungkul, dumeh ari hatena mah ngarasa sedih, boga harta sakitu-kitu nage kapaksa rek dipake heula. Ih, ari pikeun mama kop teh teuing. Tapi naha mahi kitu modal muka jongkok di pasar ku hayam 3 siki. Tanya Birumsih ka Jang Ardan. Nya mudah-mudahan we mahi mah dari dagangan mah kuring rek menta heula ka Haji Onyon rek ditangga barangan heula. Pedah manehna mapan sok mindeng loba anak buahna anu sok ngadagangkeun barang-barangna kitu tah mah. Oh kitu. Nya ari kitu onaman mah mama jeung bapa teu boleh ngadoakeun we. Mudah-mudahan maneh usaha aya dina kamajuan. Tapi omat Jang. Namun maneh geus jadi padagang, omat sing jadi jalma jujur. Kataliti dangarana oge nu batur, bisi tekor bisi leungit. Engke malah kudu nombokan ngagantian suja. Nya mah nuhun piduana ku kuring katampa pisan mah. Tutup Jang Ardan mungkas obrolan jeung nu jadi indungna. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun poe isukna kira-kira jam 5:30. Jang Ardan geus sagedang dan make papakean anu pangalusna. Najan ukur make sendal capit bari sisirangan. Tapi hatena ngarasa regreg dumeh boga andalan jimat pamahanan ti Raja Siluman Prabu Singkil teh. Sanggeus pamitan heula ka indung bapana. Jang Ardan terus indit numpak motor bututna. Bari teu poho mawa hayam jago, bikang jeung hayam anu sasapian. Eta 3 hayam teh di karungan. Rek ngajug-jug ka pasar Cipaganti. Tapi samemehna Jang Ardan mengkol heula ka lembur Cikalong demi pikeun nepungan Haji Onyon juragan Parabotan
maksudna rek menta barang sangkan manehna rek ngajongko di barangan heula. Tapi karek oge jang Ardan mengkolkeun motorna. Nah atuh ari keur kitu ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto waris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.